Sampurasun nepangkeun wasta simkuring Elfariza Wanda Aprilia kelas 8D Pulau Natuna SMP Negeri 3 Cileunyi Subrayang 5. Simkuring bade nyumponan tantangan bulan September tahun 2025 nyaeta dongeng Sunda. Simkuring bade ngadongengkeun nu judulna Lutung Kasarung. Lutung Kasarung. Dina zaman kapungkur aya karajaan anu dipimpin ku seorang raja anu wijaksana. Namina nyaeta Raja Prabu Tapak Agung. Raja Prabu miboga 2 putri awewe nu sifatna patukang tonggo. Nu pertama Purbararang. Purbararang miboga sifat nu goreng, sedangkan adina Purbasari miboga sifat nu alus. Dina akhir hayat Raja Prabu ngaamanahan Purbasari pikeun ngagantosan jabatanana mimpin kerajaan. Wah, asli Pak, hatur nuhun pisan. Ngan kaputusan ieu ngajadikeun Purbararang dengki ka Purbasari. Kuduna abdi nu ngagantosan Bapak. Ceuk Purbararang bari aman. Kusabab eta Purbararang manggihan saurang nini sihir kanggo nyilakakeun adina. Akibatna kulit Purbasari barobah jadi kaya antato hideung jeung anjeunna diusir ti karajaan. Awewe nu dikutuk sapatos maneh teu pantes jadi seorang ratu. Ceuk Purbararang. Purbasari diasingkeun ka hiji leuweung di mana anjeunna engke patepang jeung Lutung Kasarung. Tuan Perti teu laros kunaon? Lutung Kasarung niatna nyembuhkeun panyakit Purbasari. Jadi manehna nyieun talaga alit pikeun Purbasari mandi. Purbasari langsung mandi. Berubah jadi gelis deui. Purbararang nu ngayangu adina tos gelis deui, langsung nyamperkeun mere tantangan. Saha nu buukna paling panjang? Manehna nu meunang? Purbasari awalna ragu, kasih tingali Purbasari nu meunang. Purbararang embung eleh, jadi mere deui tantangan pakasep-kasep teunangan. Dina wanci eta oge Lutung Kasarung barobah jadi lalaki nu kasep leuwih-leuwih kasep ti tunangan Purbararang, Indrajani. Purbararang ngaku eleh serta minta maaf pikeun kalepatan salila ieu ka Purbasari. Akhirna kabehanana balik deui ka karajaan. Purbasari ngagantosan jabatan Prabu Tapak Agung nu mimpin karajaan. Kahirupan di sakitar kerajaan jadi bahagia sentosa. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.